Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Gur, naon ka warung kan Buka duit mananya? punya statistik kayak cuman Iraku sih teh. Nges ararempes gitu. Nyenta ka mak maneh. Teu bogaan duit. Ka abah. Oh mau abah mah. Aduh, Abah na kieu keun kagok. Boga duit karunya kitu. Aing abah. goblok ka warung sraweuy aing bingung. Ya orang kasih mangga tuh ya. Ciane Bakal boga duitnya? Kasugane bogalin. Geus entugan duit aingnya. Aing teh lah. Mun bogaan aing kitu kurang. Api-apina naon? Anyuk we bae kumaha engke. Nyaan sia teh duit pisan. Boga eueuh. Aing beungeus ka sababaraha warung. Sarua dewek oge. Aing usahanya teu bener wae, aing isina. Ya tuh orang sabar itu. Ayo orang tuh Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Saya kopi ya teh jeung udud kuliah kieu mah. Petang ngeunahan dia boga duit ieu ladang eta Depok kamari. Cik, itu mulai sabaraha ieu. Sedang kamari Depok deh. Hey. Wah, ieu 50. 70 8 100. Wah, itu 10 ya lumayan ya. Oke, kita beli udud jeung kopi mah ya. Soranganan ya. Anjir aya barudak ieu bahaya euy. Aya moal bah. Pahan itu si mongkin atuh. Mak, kayak Lu sampeurkeun. Teuing tinggal mana. Ayo lah. Ayo. Uy. Naonan maneh? Terus jauh ya teh. Ulin yo. Keterunan. Ulin mah minum kopi. Lanjut. Nyata teh boga duit ya. Kumaha mending kudu kana Kumaha? nganalkeun maneh sidik oge bieu teh. Sidik geus teu usaha-usaha we urang ge teh. Aing dianeukeun atuh buka duit. Orangnya teh teu berat boga duit deh atuh. Nyeta eueuh. Gila tuh usaha apaan? Gila tuh usaha. Kieu mah kumaha? Duit carana. Nyeta urang teh boga duit teh 1000 acan teh. Po deui euy. Naon Naon? Eta nu urang tadi teh neta meuli minyak ke warung. Heeh. Atuh juga. Sugan we atuh ke mere uruhan. Bener 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 lah. Bener. Balik deui ka dieu mun eta. Siap. Eta naon? Oi, Gur. Rezeki mah. Waduh, goblok ka urang. Goblok deh. Kita Bener. ngablegeun duit. Rezeki anak soleh, goblok. Yang jajankeun. Ulah geroan si mon gila, teh jauh. Ieu ngomong-ngomong teh gablek duit. Si goblok duit. Udah, tempo ya non, ngomong boga duit. Ngomong kan beli minyak tah. Wah, beulikeun ku aing kana udud. Oi. Nanya lekar duit sekarang tehnya. Duit saha? Cik. Nunggu urang oi. Kehet duit urang ya, leungit 50.000. Aing ngatakor ieu mah.